Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kanjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah lain hei Musa ka dieu make tanda set berarti panggerok naik bener urang ge sarua sehari-hari digerokeun ku Gusti Allah ieu lamun ngarti mah lamun paham mah urang datang ka dieu teh aya nu ngagerokeun Gusti Allah di ieu teh ngagerokeun Gusti Allah Junaid ngaji Ned ngan lain kitu Gusti Allah ngagerokeunana mandi set di jero hate ngaji eta nang saha Noel ya itu digerokeun mah ku Gusti Allah boro-boro urang Serang boro-boro urang Merak boro-boro urang Bandung ieu panu ngaji Bandung Tasik Ciamis Panararaya neuk naraon meureun ka dieu aduh malam kamari anu bebeja ti Cilacap ambo jauh amat sukula-sukula ngarti tah henteu sia bahasana naon lah jangan ngerti kula mah ngaji bae ka dieu jian naonan nang saha toel ku Gusti Allah nu katoel digerokeun ku Gusti Allah datang nu teu katoel sadeupa ti imah indit kaluarkeun cenah mobilna mumpung sukene engke mah hese kaluar motor kaluarkeun eta naon eta atuh teu ditoel ku Gusti Allah disalahkeun tenan teh encan aya panggupai Gusti Allah bae. Ieu menang Allah lain kudu digerokeun. Hei ka dieu. Cara di SD disebutan hiji-hiji. Pendek. Uzur. Teu hadir. Pudoli hadir. Itu mah ngaranna disebutan hiji-hiji. Teu kitu Gusti Allah mah. Rahasia Allah. Digerokeun ku Gusti Allah. Tek datang. Ternyata horenganan deuk dihujanan. Kuat ente sia eta mah kaditu mangke lamun ngaji hakikat ieu mah keur carita bayangan Kangjeng Nabi Musa digerokeun melalui seuneu Kangjeng Nabi urang digerokeun ka gunung Muhammad mun dijabarkeun ka dieu ka luhur gunung di dieu maneh nu bakal dibere wahyu ku aing cang Allah ka dieu ngan cicing heula di dieu meunang saha eta kitu ngagerokeun Gusti Allah melalui tanda-tanda hanya jelema anu digerokeun ku Gusti Allah nu nyarti ya nu mantak ahli-ahli toriko di mana geus lempeng aya panggupai ti Gusti Allah pirasat ngaranna ka rasul mukjizat nabi mukjizat wali karamah kiai melalui maunah aya panggupai kaditu ulah nu eta mangan hese dicaritakeunana sebab teh mah rahasia nu paling jero. Jadi digerokeun ku Gusti Allah, teu lain teh digerokeun jeung moal bisa gerokeun. Ka dieu Musa. Mun dijabarkeun padahal mah lain kitu. Beret cenah tak ini anastu nar. Kaula neuleusana di luhur gunung berangkat. Horeng deuk muka lama jeung Gusti Allah dibere wahyu. Sarua urang ge. Lamun dak aya jelema. Aya jelema dijadikan kiai digupai ku Gusti Allah ceng mondok eta nang saha nang Allah gagah sugi aya teh digupai ku Gusti Allah teu betah ieu mah nya susah jasa haji bapana ge sia aya betal terus atuh itu betah sabodo sia geus kos kitu ngomongna geus dipiceun tapi nya betah bae masyaallah aju ngaji eta teh nang saha nang ngagupai Gusti Allah ceng pondok sia melalui proses bayar dulu kai patamalun didelekeun kumaha pagawean sia ayo terus tahun 2 tahun 10 tahun 15 tahun bisa nyana mil jurubiah sorok alpia jual maklum nantek wabe patul muin dan zak balik ceng balik kawin ceng kawin nang Gusti Allah teh teu ka harti bae ku urang ceng bagan ngaji budak ceng agak ceng pilkada ceng ilu ceng hancur sia ceng nah eta nafsu
terus urang diaping aya di diaping ku Gusti Allah mah salamet terus makin ka ditung ibadah hudang beuting ceng nang Allah hudang tahajud ceng sareng kitu ilmu geus aya di sia nganyaho geus aya di sia tinggal siap perang jeung nafsuna doang tahajud tengah penting Allah terus beki bersinar selama 40 peting urang tahajud bae selama 40 peting urang tahajud bae eta engke sinar kolbu naik ka beungeut cahayaan beungeut mantap kanyahoan 40 peting teu leupas tahajud bari ikhlas kadeule sinarna wehey nyana hideung cicing dinu poek mal kadeule ge tapi sinaran beda sinaran Masya Allah nah ila Kangjeng Nabi Musa panjang orang menyaritakeun kos gitu seluruh rasul digerokeun ku Gusti Allah melalui tanda-tanda sabab ngaranna termasuk Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi urang wali-wali Allah kunaon sih datang seret hayang ka anu teh na ngagerokeun Allah ka anu sorangan sia oh kapangi sesuatu anu batur teh nyahoeun udang sia udang eta teh setelah proses mungkin 10 tahun 5 7 10 ngangkat wudu mandi wudu lanjut oh dik dibere anu teh eta rahasia Allah nah ieu mah Kangjeng Nabi Musa beserta kaumna Lek ngalestarikeun janji ti Gusti Allah Allah nyalametkeun Bani Israil dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa tidinya Kangjeng Nabi Musa kita ngabejaan ka kaum kaum Bani Israil gerak kaditu ke Mesir kuari mah tuh Mesir teh gerak urus raja jeung patihna geus teu aya balad-balad tentarana geus teu aya kaum-kaumna anu marilu jeung raja Firaun geus kuari geura persiapkeun jang raja geura persiapkeun jang patih geura persiapkeun jang ngeusian keraton Mesir. Ya Allah numantak Gusti Allah wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afun wallahu a'lamu bimmaradi wa awrasna kami doa agung geus ngawariskeun Musa ka kenal kaum maka kaum alladzina kanu yustad'afun nyata jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun abid baheula teh ku raja Firaun yakni wa Banu Israil orang-orang Bani Israil cak Gusti Allah aurasna kami ngawariskeun Musa kakeun ka Bani Israil masyariqal ardi wa magharibaha wetan bumi kulon bumi timur jeung barat allati barakna fiha nuku kami dibarokahkeun pinuh ku kabarakahan bil ma'i wasyajar cai sing kolocor bangawan nil anu luar biasa caina herang pohara laukna katingali semua amis caina wasyajar itu keneh tatangkalan tangkal zaitun tangkal korma tangkal kacang berbagai tatangkalan pinuh ku kabarakahan masyariqal ardi wa magharibaha Mesir wa hiya Syam berikut Syam Syria Damaskus tuh gerak tah jang maneh tuh cek Kangjeng Nabi Musa kaum kuari mah geus dipersilakeun ku Gusti Allah
Ina kakawasaan Fir'aun baheula kuari ku urang digantian Mesir geus puguh Yordan geus puguh Kuwait rekod kabelah dituna terus Syria Syam masyariqul ardi wa magharibaha kabeh dipersilahkan sok urus ya Allah ya Rabbi diurus sangeunah-ngeunahna jeung saindah-indahna diurus ku Bani Israil anu tatarina urang Bani Israil teh hirup anu diperbudak kuari kakarak menang kalaluasan pertanian dibebaskan perdagangan dibebaskan berikut segala rupa dibebaskan pengurusan anak dinginah pinuh ku kebarokan geus puguh cai curcor kitu keneh tangkal kayu usaha perdagangan indah anu luar biasa ialah pamere ti Gusti Allah ti penghinaan datang ka kamulyaan ieu melalui proses penindasan ti Raja Firaun mandak ketika urang ditindas tunggu tanggal main engke ge aya mandak Bunawas mah beda lamun naik sepeda turun jadi Bunawas jadi bakal nanjak namun nya nama nanjak seserian Bunawas nanjak seseri bakal turun gitu Bunawas orang malah yang lamun keur turun teu nyaho hareng nanjak mun keur boga duit beuh awak sehat duit loba kendaraan aya pemajikan sehat ayo orang ke Bali ayo ka ditu ayo eta ngaranna keur turun sakedeung deui deleukeun sia mobil tabrakan duit aya nu maling pemajikan gering ayo sia nyanana darah tinggi atuh nanya duadak ana indal munkasirah cek Gusti Allah kula babarengan jeung jelema nu hatena hancur hatena sedih urang ketika keur sedih susah Allah babarengan jeung urang tinggal ngagunakeun hatena sing ade sadar bahwa ieu tenang Allah tunggu seminggu sebulan setahun bakal ditaekeun ku Gusti Allah jelema di pondok munkasirah duit saya pakaian saya anggal ge beuh hiji kud limaan geus kitu bae di pondok mah geus nya sorangan masak sorangan dan lain-lain sebagainya sorangan serba sorangan mun kasiro lain teu bisaeun nya gaul jeung batur lain teu bisaeun nya ulin fasilitas ala kadar motor bae mah aya di imahna bergaul jeung babaturan aya tapi nya mengasingkan diri keur mun kasiro ka Allah keur dibarengan ku Gusti Allah tunggu ceng sakedeung deui sia ayo ana indal mun kasira mantak dihina keur di pondok mah kos lain jelema pajar ririwa lamun balik teh mah eta si budak saha si Junaid emang jelema teh naon emang kunaon gitu ih teu kos gitu amatnya kabeh ngahina masyarakat ngahina pemuda ngahina komo awewe malah mun ditanya sadaya eta naon gitu atuh geus luar biasa jore artina jore sikapna make samping make baju make calana make naon kopea lah kos kare itu jauh jeung stan-stan nu ayeuna jauh jeung mode-mode nu ayeuna geus teu perlu mode nya mah kuduna ge hirupna tuh di pedalaman Sumatera tapi tenang we dina kurang nomor kalem mun kasiro hatena tapi begitu balik ke imah Masya Allah boy budak ayo azan saya tak si Junaid ngeunaan sorananya asa-asa di Madinah yang ngadeng azan bos itu woi Junaid atuh Allahu Akbar cak awewe teh wih aing ge daek dikawin ku nyana tah Masya Allah kakarak azan ya Allah ya Rabbi pas
ngariung nyana jadi protokol. Beh, mantep jasa. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah acara ini akan kita mulai. Diawali dengan Fatihah. Kita sama-sama baca Fatihah. Setelah itu maka kita dengarkan bersama qori kita. Oh, qorina. Med can datang. Itu kudu kumaha? Siapa itu? Ya, pantang mundur sekian. Juned hebat jasa ya. Kaning bau cewek-cewek loba jasa kan dedi. Ngaran ge pemuda tuh. Nyana. Mohon maaf karena qori terlambat. Mungkin macet. Jadi saya untuk mengganjal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada lain deui si Juned di kieu. Bataan si Juned. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Awewe ribut. Bobogoh aing teh mah, bobogoh aing ribut. Tuh si Juned tadi nama di Ciduan. Barang balik pohara. Ya Allah. Beres ya ngaji Quran. Mau balik teu datang di mana. Aduh, teu datang mau balik. Ned, mau balik teu datang. Ajo. Manya bubar. Kumaha sia? Jatuh siap bae. Ya Allah, ya Rabb. Wow, pidato sedek-dek Juned. Beres ceramah diakhiri ku mamaca. Ned, acara ieu jadi jam 7 bulan masuk mamaca. Sia kumaha? Atuh siap. Beuh, teu sepira mamaca. Ayo bae. Segala rupa gaina siap. Sia bisa atuh eta lagam. Ya, tuh kumaha engke bae. Aing mah deuleu mustamen apa mustamen teu nyaona naon atuh malah nyalahkeun. Kecuali mustamen palinter. Ayo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cuma 5 maca tah mah. Bisaan ya. Tah ieu Juned beuh nu tatadina badihina kos kitu piwalieun mah serba bisa. Ya Allah. Isukna si Juned kita maca rawi. Ya, riipis rawi. Pondok sapopoe maca rawi. Al-jannatu wa na'imu wa sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaih. SMP lain SMA lain soreng sanawiyah. Allah. Aduh, sial tuh si Juned. Nah, emang gitu digerokeun gugus sama mondok ceng. Mondok ngaji ceng, ngaji. Nu mantak kaheureyan kaulinan di pondok jadi ilmu kabeh. Lalagaan kokorian segala di pondok jadi ilmu. Emang kos kitu di pondok mah. Mun nyarita Gus Dur mondokna emang bener jan henteu. Henteu Gus Dur mah maling lauk bae guru beak lauk lakunya. Masya Allah, barang kujuprak cak guruna saya nu ngalahan lauk, barang di dalam santri waktu kabur tinggal Gus Dur menghadap tadinya. Oh, kirain siapa? Besok kan mau ada tamu, ini saya udah bawa duluan caknya ke guru. Besok mau ada tamu, jadi besok udah nggak usah susah-susah lagi caknya. Padahal masa daek ngomongnya na bae. Cak guru nanya nyong aya tamunya. Ya itu Gus kalau gitu mah bagi dua. Iya nggak apa-apa bagi dua. Buat anak-anak aja caknya. Punya anak. Gus Dur emang bener atuh lalagaan kan. Tapi jadi Masya Allah. Lemun urang nyompralkeun meureun wali. Emang kos kitu. Gitulah budak-budak santri nangagupai Allah. Sok
akurkeun gerajeng sakola dia nyen beunang naonan kudu serba duit bae santri mah aya ceng ieu maot teh sanu ngurusan kula mah nya anu mandian heuy ceng jalain kitu mandian kaluaran anyar beres oleh emang aya ngaji hujan kieu Masya Allah. Nah, ialah kuai kaum Bani Israel mimpin negara Mesir ti Mesir tepikeun ka Syam. Ya Allah. Allati barakna fi pinuku kabarakan sumur mahmur lah jinawi. Allah Karim. Oh harap. Cekurang Bandung teh masa kumaha kuda keluar ti gedogan. Nyana sadaek-daek lumpat sakahayang orang Bani Israel tentrem anu luar biasa nu mantap cek Gusti Allah wa tammat kalimat rabbikal husna ala Bani Israil wa tammat kesampurna kalimat rabbi kalimah pangeran anjeun iya nek perjanjian pangeran anjeun al-husna nu bagus ala Bani Israil terhadap kaum Bani Israil kunaon eta kuari jadi hebat bima sabaru ku pagawean-pagaweannya na anu salalabar tahan uji ditindas sakitu poharana penindasan ti Firaun tetap baiknya nak la ilaha illallah Musa Rasulullah tindas ke Firaun budak lahir lelaki bodoh tetap dihadapi dengan besar hati Masya Allah anak awal diantapkan biarkan ini tadi urus kaje nyana kita digawe sadaek-daek beri tanpa digaji oh masalah dagang kudu lapor bagi dua jeung kerajaan siap tani kitu kene oh masalah setelah penindasan dihadapi dengan sabar nyana diangkat ku Gusti Allah nu mantap bima sabaru ku pagawean manehanana tingkah anu salalabar tahan uji perjanjian Gusti Allah direalisasikan ku Gusti Allah setelahnya menghadapi dengan penuh kesabaran. Dina ayat surat Qisas dijelaskan surat Qisas wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa yaj'aluhum a'immatan wa yaj'aluhumul warithin. Engke di surat Qisas bakal papanjangan nama tentang cerita-cerita Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Ieu makan ngan sakadar ngababerah ka Kangjeng Nabi hungkul. Kangjeng Nabi teh dihina ku kaumna, Kangjeng Nabi teh dihina ku pembesar-pembesar. Kangjeng Nabi teh dicaci maki ku pembesar-pembesar Mekah. Dibere contoh Kangjeng Nabi ku Gusti Allah, ulah prihatin, ulah sedih Muhammad, lain anjeun bae dek negakeun agama dakwah fisabilillah. Deuleu kaum nu baheula, deuleu rasul-rasul nu baheula, can sakumaha anjeun mah Muhammad. Sok urang dongengkeun ye Musa, didongengkeun ku Gusti Allah. Ternyata tenang Kangjeng Nabi. Hanya ngabeberah teh Kangjeng Nabi. Ketika Kangjeng Nabi sujud, kemudian cek Abu Jahal saha anu bisa tuh nendeunkeun handalan tuh ka pundakna. Heh tendeun. Masya Allah ditendeun ka dinya ku salah seorang pemuda blek Kangjeng Nabi keur sujud teu bisa udah. Jeroan onta diasupkeun kana karung, mata tukang karung teu beres eta tah. Tendeun ka dinya. Dat. Kangjeng Nabi kan teu bisa. Oh, teu bisa udang. Tetep bae Kangjeng Nabi mah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Abu Jahal, Abu Sufyan beserta rekan-rekan seserian yang serikeun.
terus ayo ngebejaan ke situ Fatimah udah gua cicingin emang tuh deuleu bapak mana di masjid bisa udang kunaon emang tuh deuleu kodinya bener bae cat dialaan ku Siti Fatimah dicabut karak Rabbi firli warhamni wafat coba Siti Fatimah nyarekanan ka ditu seserian kabeh sapira Fatimah tuh coba urang macan sakumaha kakarak nek magahan ngaji nu daratang mah ulah kamarah kakarak urang dakwah kucak kece haju jelema baralik ulah ka dakwah deuleu ta Kanjeng Nabi urang macan pernah diciduhan kakarak diomongkeun deang diomong-omongkeun lah diomongkeun ieu teh kena kulit kena hate doang can sabaraha Kanjeng Nabi coba masyaallah geus beres jadi dia balik diciduhan deui Muhammad masyaallah ketika Kanjeng Nabi berangkat ke salah seorang jelema anu buang ka warah Kanjeng Nabi naik himar kotek-kotek maksudna dek dakwah ka Imam Abu Sufyan begitu datang ke hadapan Imam Abu Sufyan kumaha emang Kanjeng Nabi dihormat lain turun Muhammad cangcang ka himar cangcang aja kumaha cek Abu Sufyan teh ambe maneh jeung ambe himar bauan maneh Muhammad coba eta kan bahasa lain lalaga Kanjeng Nabi biasa bae sekedar ngajak ka Allah urang can sakumaha urang mah tuh kakarek ngariung tadi bare berkat bae ge ku ceuri ya os kitu mah can jadi kiai tuh lamun diondang dianterkeun teu hujan gede berkat eueuh nu ngongkosan eueuh kakarak eta kiai nu geus kitu ieu mah masukana di agung-agung ya peda leutik doang meureun kitu pod tamat kalimat rabbikal husna ila surat kisah kapan dijelaskan wa nuridu kaulan wa agung ngarepkeun namun kalayan merenugraha alal ladzina studifu ka jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun labid dijadikeun budak pilar dia ne kaum Bani Israil wa yaj'alahum a'immah nuku kaula bakal dijadikeun imam-imam engke pemimpin-pemimpin wa yaj'alahumul warithin bakal dijadikan ahli-ahli waris Fir'aun iya wa awrathnal qaumal ladzina kan masyaallah wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumuh wallahi bimaradi wa dammarna kaulan wa agung arusak maka kana bangunan-bangunan wayasna Firaun dijieun ku raja Firaun wa qaum wa ma kanu yarisun jeung berbagai bangunan-bangunan anu dibangun diluhurkeun ku raja Firaun dirusak ku Gusti Allah dihancurkeun heula diberesan raja Firaun hanyut beserta bala tentarana jeung kaum anu ternamana kerajaan-kerajaanana dihancurkeun ku Gusti Allah melalui angin jeung gempa bangunan-bangunan sekitarna da ngebangun Firaun beak kabeh wa dammarna ma kana yasna Firaun wa qaum meunang ngabangun raja Firaun istana-istana gedung-gedung aula-aula hancur kabeh ulah aya tersisa supaya ngeunaheun kaum Bani Israil mimpin negara Mesir sesuai jeung aturan-aturan syariat anu dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihis salam biak kabeh masyaallah kuari kaum Kangjeng Nabi Musa ya Bani Israil teh cicing di negara Mesir berikut wilayah naka ditu datang ke Syria Syam
anu geus satu suara ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal aya sautak saeutik jelema anu encan kasiram atawa henteu narima kana siraman-siraman dakwah Kangjeng Nabi Musa. Anu masih kene aya hiji dua nu nyembah ka tapekong, nyembah ka arca, nyembah ka patung. Encan ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta mah ayana di pedalaman, ayana di pakampungan anu jauh di paramean. Adapun negara Mesir kota, negara Syria Som kota, kabeh satu suara la ilaha illallah Musa Rasulullah. Mantap jasa. Itulah keberhasilan dakwah Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Yordania, Mesir, Israel, Palestina, Syria, Syam, kabeh ngimpet ka Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Hiji we pangeran Allah. Ya Allah, ya Rabb. Eta hayang datang kadinya teh horeng proses pohara jasa penyiksaan tarung nah lain lalagaan. Kangjeng Nabi urang sukses mimpin negara agama. Kapan perangna sabaraha kali Kangjeng Nabi urang? Mimiti penghinaan, cacian jeung makian, ludah mah geus teu kahitung. Tapi terus bae dihadapi dengan besar hati jeung pinuh ku kasabaran, sukses. Urang kakarak mah asupan kalembur balik magaan ngaji hiji dua bae ge haju bae. Lah budak. Magaan ngaji aing mah santingan 3. Nu hiji lehoan bae. Nu hiji gagaro bae budug. Nu hiji hitut bae salah sejieun aing mah. Aing ngariung ngajak nu mana bingung. Ngitut bae nyawa sorangan kumamun main seretan. Nu gagaro bae panatu ngaranna ge gagaro kupil teh daun teh. Aduh aing mah lah bingung. Endan dak. Geus baralik geus ya. Baralik geus ngajina di nu sajan mah nu deukeut ditu. Ustaz ka mana? Aing ngojek aing mah ngojek. Tuh kakarak sakitu ge. Mata kudu tahan uji. Aya jelema datang ka imah magaan ngaji aya 10-20. Angel amat ieu kakajieun imah, angel amat kakale beuli mobil. Nagara geus sakieu majuna, mobil geus ganti deui, lampu mobil geus menyon, geus nongtot. Macem-macem aya aing angel ka. Lah, ondok aing jadikeun yayasan ieu geus lah. Lain deuk ka Allah. Kajeun ngomong Allah-Allahan ge lain. Henteu cenah ieu mah ngan saukur sistem deung lah bela diri lain deuk Allah mah lain kitu malah administrasi ieu mah cenah ngan sakadar dirapi-rapi doang ngayu sia ge di akhirat ge kumaha ieu ge pasanten salak ge di ka Allah ke henteu deui kumaha eta lah cenah kieu ulah loba omong atuh teh keur ngomong bae mah lain berarti salah yayasan teh tekad hatena duniawi. Kumaha cenah mun dek nyen yayasan tapi moal kada dunia atuh bagus. Kan aya teh eueuh. Cenah eueuh isn tuh aya bae ji dua mah. Pokona kitu bae teh. Jebah heula mah yayasan Al Husna di Tangerang barisan haji. Hebat Al Husna teh Tangerang teh beuh pohara jasa. Kaluaran ge Al Husna Tangerang bisa maca kitab. Sebab nu diajarkeunana hamil jurumiyah sorop. Duh kurakeun leutik keneh. Hebat. Coba yayasan Kuari. Yayasan Kuari mah tanya ke orang deh, ajak ngomong. I love you say. Berbahasa lagi berat geus make bahasa jurig ya. Ya Allah, ya Rabbi, ganti bahasa. Ente jore ngan lolobana mayoritas dunia. Ujung-ujungna kos gitu. Jurusan wali Allah. Pesantren salap jurusan wali. Kan ngajurus doang ya di bentuk tetep ngajurus doang tetep bae tengah jalan memarengkol sing tarungsep saki ge dijuruskeun hese datang komo itu nun teu ngajurus ta ieu keur carita
tetep baik mual leungit jelema digupai nage ku Allah kade ceng mondok ceng amalkeun ceng hudang ceng ti beuting wiridan ceng cek Allah sok diangkat ku sia jadi solihin diangkat jadi wali mana cenah kieu wali na mana hayang nyaho mana moal loba omong moal kamari nikahkeun di ditu aya tah jadi ieu janji Allah ayat anu tadi asa rabbukum jeung ayat engke dina surah Qisas wa nuri annamunna kuari geus terbukti kaum Bani Israel nyicingan di Mesir kuari mimpin Mesir tinggal ngalalakon deui tentang kaum-kaum Bani Israel anu henteu tahan uji di antara kaum Bani Israel itu orang yang sangkilang dikekele ku Kangjeng Nabi Musa dibere tauhid ka Allah terus beteureun orenganan kersaning Gusti aya sebagian kaum anu kaluar ti agama Islam masyaallah dilanjutkan ku Gusti Allah dek jaritakeun tentang sifat kanabian Kangjeng Nabi urang sifat karasulan Kangjeng Nabi urang tentu Kangjeng Nabi teh nu mantak diangkat jadi nabi diangkat jadi rasul dibere kaistimewaan ku Gusti Allah hiji nabi hiji rasul nu teu dibere kaistimewaanana nyaeta mukjizat turun sabada Kangjeng Rasul teu aya para sahabat diangkat jadi wali-wali Allah karomahna pohara jasa dilanjutkan ku para tabiin ku atba'at tabiin yang sebagai kekuatan jiwana dibere karomah ku Gusti Allah terus datang ka kuari teureun para wali-wali Allah di negara lamun wali ajur ujiana sekalipun di negara kafir tetap aya wali Allah ulah-ulah di Indonesia nu maulidan marhaba rajaban loba di Amerika tetap Allah nenden wali na di dinya di Inggris Allah tetap nenden wali na di Perancis Allah tetap nenden wali na mantak ulah kaget lamun di Amerika loba nu asup Islam di Inggris, di Jerman, di Prancis, di Australia eta teh loba nu arasup Islam teh ieu berarti kan aya nu dakwahna urang mah kuari mah diondang rajaban koncereng balik mau berkat lain dakwah tama usaha tama nu kos kitu mah buktina usaha hasil dakwah kabeuli Avanza hasil dakwah ganti tina Avanza kana Innova hasil dakwah ganti tina Innova ka Fortuner atuh tama ngelehkeun calotanah nu kos kitu mah lain dakwah aja hasil dakwah mah kudu kieu ngomongna alhamdulillah nu tadina teu bisaeun wudu ku gara-gara kiai anu datang ka dinya jadi rarapi wuduna nu belah ditu teu daek sarolat tadina barang datang kiai eta dakwah kadinya masyaallah ayeuna rarapi salatna nu tadina belah ditu ujulema kararayan teu darekeun ngazakat barang aya kiai eta dakwah kadinya dareek ngazakat kiai nama teu boga nanaon na eta mantep takos kitu hasil dakwah nanti kayak kiai dongeng gak kula alhamdulillah kiai berkat kerja keras dakwah saya pesantren kebangun majelis kebangun ceknya terus kendaraan juga udah alhamdulillah soekeun tau lah kau yang sumutna itu masa hasil dakwah si kos gitu kita mau urusan ada duit ke pondok pesantren ke majelis saya itu mah hasil dakwah duit kita mau urusan anak dakwah mengajak manusia supaya wau ke Allah
nuta tadina teu iman supaya iman, nu geus iman supaya leuwih mantep imana, nu encan ma'rifat supaya ma'rifat, eta ngaranna dakwah kos itu. Jadi salah kaprah ku ari mah dakwah. Mantak lamun teu diberkatan manyun bae kiai. Ya dakwahna nu dimaksudna ge eta. Saju mun diondang deui ka dinya dibuledan. Malah mah tapak jalak. Teu kudu ka dinya deui, pohoan ngeberkatan baheula. Nu dimaksudna berkat atuh kitu bae. Gitulah salah kaprah tentang dakwah. Insyaallah. Nah ya dek nyaritakeun tentang sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika nusarriful ayati wal yaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Kangjeng Nabi teh diangkat ku Gusti Allah jadi nabi, diangkat jadi rasul ku Gusti Allah ketika umur mencapai 40 tahun perjalanan. Kangjeng Nabi memeh diangkat jadi rasul teh luar biasa istimewana. Lantaran beda tinu belerea Kangjeng Nabi mati awal nage nembongkeun kejujuran jeung keadilan, timbul pangkatna dengan sendirinya masyarakat nyebutkeun al-amin, terpercaya. Kabeh ge gimbir lamun geus kadatangan ku Kangjeng Nabi, sebab Kangjeng Nabi mati lok mislek A B B, ieulah Kangjeng Nabi. Setelah umur 30 tahun mencapai 35 Kangjeng Nabi geus teu pati resepkeun babarengan jeung manusia. Lobana nyorangan di kamar, lobana nyorangan di imah bari tafakur zikir ka Gusti Allah. Menghadapi endek diangkat jadi rasul mah Kangjeng Rasul teh teu puas sorangan di imah sorangan di kamar teh, langsung naik ka gunung Gua Hiro. Didinyalah Kangjeng Nabi tafakur, didinyalah Kangjeng Nabi muraqabah. Langsung ti Gusti Allah. Saha atuh nu mereg, saha atuh nu ngaguruan ka Kangjeng Nabi jauh. Allah geus memilih ka Kangjeng Nabi. Lumentek ieu ge kabeh ge kan pilihan-pilihan Allah ieu. Teu karasa ku urang. Sok geurage. Sok geurage. Ulah boga pengakuan urang. Anak urang nomor kahiji didesak urang, mondok sia, pesantren sia. Geus dipecut geus dikumaha lantaran embungeun bangka warajasana urang teu daekeun mondok urang kumaha dikondisikeun tina mondok urang. Sebab ku Allah tulisanana eueuh, masantrennya nama eueuh. Kurang didesek-desek teu daekeun mah. Nu kadua mah nu kadua. Lah, ai moal nitah geus pokona mah kumaha nyana bae. Kakarak kaluar tamat sakola SD dong bah. Pasantren geun bae kula bah. Pesantren mau sekolah semual bah lah kunaon emang lah musarakola mah tawuran mararabok batu buareres bener sih rek mondok bener teh dititah teh naon mondok pilihan Allah jih deuk kumaha coba nu katilu mondok teu daek sakola teu daek anggeus wah berat ieu mah geus berat nu kahiji mah teu daekeun mondok ngan sakola mah daekeun leres. Nu kadua mah embungeun sakola, pandangan hatina geus kos kitu bae. Tawuran aya di sakola, zina aya di sakola, mabok aya di sakola, teu hayang cak nu kadua. Kula mah mondok bae, mantap. Nu kadua, nu katilu ieu mondok embung, sakola teu daek. Main PS bae gawe. Eta kan pilihan-pilihan deuk wae coba yuk. Aduh. Sanajan cicing bae ge kolot cicing bae ge bakal kitu bae. Ngan ulah cicing tetep urang disupri ngatur. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Urang teh bertugas ngangon.
adapun diangon ge ai mapal mah mapal bae ieu ngan urang sebagai kolot ngagon tuduh kan santren sia mondok sia tetep bae teu daek bae jadi pilihan Allah bae namantak andai kata jelema dibawa ke hutan cicing di hutan coba set di hutan pager ulah kena ka mana cicing jadinya ulah aya anu ngadidik ulah aya anu naon mere naon coba kumaha dileungnya bakal terdidik sorangan ka kumaha kahayang Allah ulah hiji jelema dididik di leuweung nu ieu belah dieu nu ieu belah dieu nu ieu belah dieu bakal beda kumaha Allah sesuai jeung karakter masing-masing jeung kahayangna masing-masing nu hiji engke bakalna resepna ngadaharna suweg bae jayana suweg ngeunah cekna suweg teh di leuweung atuh nu hiji resepna nya nama ngadaharan wibutun bae nu hiji pupucukan teu meunang mangih pucuknya nama pucuk naon bae termasuk pucuk isuk-isuk terus beda-beda cara resep dadaharan ngomong bakal beda sanajan engke bakal tibul bahasa Arabna bakal beda-beda kumaha Allah engke bakal tak hirup di tengah-tengah manusia dididik kurang tapi tetap boga jalur masing-masing nuka ditu keur carita Kangjeng Nabi eueuh guruan Kangjeng Nabi mah langsung begitu Kangjeng Nabi resep nyorangan birang jeung peuting otomatis tarasare Kangjeng Nabi teh tarasare ngedeng gitu di luhur guha paling ge Kangjeng Nabi teh bari diuk ieu kajab sare ke hudang deui zikir deui mentak dituturkeun ku ari kuno ngaji ge ngan lain ngerejet mah kerek nurutan Kangjeng di guha cek jalan oplo jasa teh budak teu boga kaisin di tengah-tengah jelema kerek teh blon sare Kangjeng Nabi teh bari diuk mentak aya diuk khusus perjalanan ahli thariqah boga dalil ketika Kangjeng Nabi di luhur guha tafakkur khalwah sorangan dengan cara silakna Kangjeng Nabi seperti eta dibejakeun ku Kangjeng Nabi dituturkeunlah ku ahli suluk carana kos kitu mentak dierad keluar ahli sunnah wal jamaah pan eta mah memeh diangkat jadi rasul kos kitu mah kunaon dituturkeun pan urang mah titah nuturkeun soteh sabada jadi rasul naon anu diucapkeun nu diperintah ku Kangjeng Nabi pan eta mah perjalanan kitu mah memeh diangkat jadi rasul pertentanganlah antara berbagai ulama urusan ulama teh geus kajeun urang mah kuari keur nyaritakeun tentang kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat Kangjeng Nabi jadi rasul dibere ayat-ayat nu pertama turun iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam sampaikeun ku Kangjeng Nabi di mana butuh ayat turun di mana butuh penjelasan turun disampaikan ku Kangjeng Nabi ka ahli Mekah ka kufar Quraisy ka Yahudi ka musyrikin kumna manusia nu aya di Mekah umumna adalah kufar Mekah bahasana ketika di Mekah geus puguh tanda-tanda kebesaran Gusti Allah nu tadi dicaritakeun dimimiti sisikian berikut hujan berikut tanaman nang Allah
ditambah deui dengan kemahakuasaan Gusti Allah ialah planet-planet, bintang-bintang dan lain sebagainya, seluruh bumi nu ngaran alam ciptaan Gusti Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun dalil, ngajadikeun ayat. Di samping eta Kangjeng dibere ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim disampaikan ka kupar-kupar Mekah. Kumaha tah narimana orang gopar Mekah? Ya wa kadzalika nusarriful ayati wallahu alam bimuradi. Sakumaha Gusti Allah geus kajelaskeun kana tanda-tanda kebesaran Gusti Allah, tanda kemahakawasaan Gusti Allah, tanda kamahasampurnaan kakawasaan Gusti Allah. Ten nusarriful ayati, cek Gusti Allah kaula ngajelaskeun kana berbagai-bagai ayat Al-Qur'anul Karim. Di samping nu tadi Allah mere ayat-ayat suci Al-Qur'an begitu disampaikan ke kupar Mekah, maksud Gusti Allah liyatabiru, supaya jadi contoh, supaya jadi itibar, supaya ngalep manfaat iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Nu dimaksud ku Gusti Allah tekos kitu. Begitu Kangjeng Nabi nyampaikan amanat-amanat tabligh ngarana ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim disampaikan ke kupar-kupar Mekah, berakibat ujung-ujungna waliyaqulu darasta. Lamna dilalapad liyaqulu pusing, lamun kurang teh dibongkar make ilmu alat, lantaran eta teh bisa disebutkeun lamu ke manana mana tolab. Lamun kurang di manaan mana tolab berarti atuh ngamanaan nangke kieu. Wa kadzalika kitu kene sakumaha nu tadi ku Gusti geus dijelaskeun ayat-ayat tanda kebesaran Gusti Allah. Atuh Gusti Allah ge ngajelaskeun kana ayat-ayat suci Al-Qur'an nu dimaksudna waliyaqulu, supaya kupar-kupar ngaromong darosta. Muhammad anjeun mah bisa kos kitu teh horeng meunang ngaderes, aing mah moal iman maknya kos kitu ngahartikeunana teu kaharti tah mah. Sarua jeung dina ayat Al-Qur'an dihareup ge faltaqatahu alu fir'auna adu liyakula du'a wa hazana. Kangjeng Nabi Musa teh dipulung ku raja Firaun. Faltaqatahu maka mulung keluarga Firaun, yakni Firaun teh ka Kangjeng Nabi Musa. Nu mantak dipulung kunaon? Nu mantak dipulung teh liyakuna aduwa wa hazana, supaya jadi musuh lahu ka Kangjeng ka Firaun. Nu mantak Firaun mulung Kangjeng Nabi Musa teh engke supaya jadi ngamusuhan, manya mulung supaya jadi musuh. Teu kaharti ah. Atawa aya bahasa Kangjeng Nabi lidulil maut, geraranakan maraneh kabeh nu mantakeun anakan tujuanana jang para raeh, manya kitu amat. Bahasa-bahasa nu kos kitu moal bisa dicerna tanpa make ilmu alat. Nu mantak lamun teu ngaji alat geus bahaya. Engkena kadituna jadi Muhammadiyah, Persib, Persatuan Sepak Bola Bandung. Mal beres aduh kadituna PKS. Kunanya nek kiai ngomong-ngomong PKS, PKS mah bagus cecak banget sia. Sia mah teu nyaho ka jejeroanana, di jerona leuwih dahsyat tibatan Muhammadiyah PKS. Baheula Muhammadiyah mah tilok nyaritakeun bahwa tolak tilu jadi hiji gara-gara ya PKS nyusup ka tubuh pemerintah, tolak tilu jadi hiji. Tak PKS mantak aing sok nyinggung-nyinggung PKS ditampilin sia ku aing. Teu nyaona naon sia mah. Naon tah? Jeung loba-loba deui 10 nu bakal dirobah. Gus Dur pernah nyaritakeun, hati-hati dengan PKS, cukup sakitu. Aya naon ieu? Dia pasti tilok ngamati Gus Dur sih. Gali kualitas hudangkeun deui Gus Dur tulangna. Coba bejakeun tanya ta Gus Dur. Tuh Gus Dur geus leuwih teh hati-hati dengan PKS. Ya naon dia jeung PKS. Ya naon? Teu ngomongna naon nya. Oh, horenganan langkah-langkahna ngarusak ahli sunnah wal jamaah.
kos gitu di Mauk mah PKS dipilih partainya bolon da urang Mauk pan bisa nyebutkan bolon apanya nama kedatangan ku Maulana Hasanuddin saya Maulana Hasanuddin dakwahna datang ke Mauk milih partainya PKS urang Mauk teu beunta mata haten tolol teh Mauk aja mengkonon ge waduh tuh di mau col PKS diparilih kunaon lain tanya heula masa Maulana Hasanuddin mantap urang Mauk mah urang Mauk makhrajna baragus kabeh komodalna mah geus asli ti dituna kuda-kuda geus hebat bae urang Mauk mah makhrajna kajenting nu asal-asalan doang ngaji qiraatna bagus bae sebab ti ditu Syekh Maulana Hasanuddin teh dongengna datang ka Mauk barang deuk kasepatan tak deuk kasepatan teu jadi mantap urang sepatan mah barelol bahasana bahasa qiraatna sebab Maulana Hasanuddin deuk diajak kasepatan teu jadi kunaon emang didinya cenah loba kangkung di sepatan mah tah loba naon karangarana gitu kucai mungeun Syekh Maulana Hasanuddin we mambu iki ora orang-orang Syekh Maulana Hasanuddin wis comeback bae ning Banten lah beda dengekeun ge mau urang mau bahasa qiraatna komo lamun dipagahan mun bebeneran ngaji qiraat lain deui sebab aya teu datang doang wali mah kos kitu cuman datang doang kadinya Masya Allah datang ka kuari lisanna para raseh tuh barang aya PKS manut weh mengkonon ge orang mau gitu ora deleng-deleng emang jauh mau mah kos gitu hampura bae mau ya Allah ya Rabbi nah iya wa kadzalika nusarriful ayati jadi selamna lamu ke makna akibat geus lil akibat mantap kadieuna tuh ditafsiran ku Imam Jalal ail kufar fi akibatil amri Masya Allah ai kadituna walinubayinahu lamna tetep lam hakikat nu jadi permasalahan dina jamul jawame lamun ayat 2 lam ngarendeng kos ieu hiji liakulu nomor kedua linubayinahu nu diheulakeun majaz lu panderi hakikat ieu lah nu jadi masalah kok heulakeun majaz manderikeun hakikat ai mistina mah hakikat heula kakarak majaz mun urang ditanyakeun kos kitu datang ka botak sariawan moal bisa ngajawab botak ente sariawan ente ngajawab ente tungtungna eta Al-Qur'an teh kos kari ese jasa mantak teu beda Al-Qur'an ke polos sorangan eta bisa ngajelaskeun kitu atuh pan tafsir eta fi akibatil amri oh berarti lam lil akibat geus panjang teh mah majaz ka dituna lam nama tetep bae lam amr lam muke maknana mana akibat majaz tina lam tolab kemudian kuari kana lil akibat majaz nu kos kitu ngaranna berjalan dina lam huruf berarti deuleu engke dina samar kondina termasuk kana majaz naon tinggal di kitu-kitu bae teh urang lamun ngaji alat mah taktik puyeng tutup beres kurang ditutup puyeng aing aduh Masya Allah singkatna bayatuh ya malam lil akibat geus ngalempengkeunana kieu wallahu alam bimuradi sakumaha tadi Gusti Allah ngajelaskeun kana ayat-ayat tanda sebagai kemaha kawasan Gusti Allah nusarriful ayati kaula nu agung cek Gusti Allah ngajelaskeun kana ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim supaya manusia nyeun contoh hiji nomor kedua waliyakulu ujung-ujungna barang Kangjeng Nabi ngajelaskeun tentang ayat suci Al-Qur'an berakibat lain
alamin kumaha kitu ngararomongna darosta kan lempeng tah ngeunah maksudna kumaha Muhammad lah aing janya urusan hirup si Ahmad ulah sok sosohoreun si Ahmad cak sia cenah Al-Qur'an teh ti Allah ti Gusti Allah wahyu sagala naon kos aing teh nyaho bae apaan sia cicing di kamar bae eta teh apaan sia macaan kitab-kitab nu bara heula ku sia aju sanggeus ku sia kapaham kitab-kitab kuno nu bara heula teh aju ku sia kapan eta teh dirangkaikeun jadilah Al-Qur'an kos aing teh nyaho bae tuh pandeu kumaha coba deuk kumaha coba ya Ih, Kanjeng Nabi pan aing mah di kamar ge kholwah tafakur kok bisa kos kitu sangkaan jelema kos kitu sok macem-macem segala Quran segala ti Allah segala wahyu segala ada kuasa aing teh nyaho bae sia budak kamari ieu alah mat pan sia ngejedog di jero kamar bejana lain di kamar bae pan sia ka gunung jambung ka nyahoan macaan kitab-kitab kuno setelah kusia dibaca kusia dirangkaikeun jadilah Al-Qur'an dibejakeun ka kami yo kitab ti Gusti Allah ngomong naon sia mah kada dengkeun tak orang bojong ngomong naon aduh sok sambarangan sia mah kos kitu ngomong segala ti Gusti si Gusti lah kumaha Kangjeng Nabi hatena manusiawi Kangjeng Nabi ji Kangjeng Nabi ti Gusti Allah tapi make dipajar menang sorangan kene bae kideug Kangjeng Nabi buang kawarah amat isi ku para Mekah tuh dibere wahyu tetep bae ngagilak kene bae atuh komo kuari ngan sakadar dibacakeun doang ngagarilek nu teu salat tetep teu salat tu judi tetep juli geus dibejakeun kredit haram yang kredit bae atuh meujeun eta mah kos kitu mah jabah heula ge ku per Mekah dibejaan ieu wahyu ti Gusti Allah teh pajar bibisanan Muhammad hiji walinubainahu liqaumi ya'lamun jeung kami ngajelaskeun kana ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Nabi melalui Nabi kaula Muhammad tujuanana supaya kami ngajelaskeun kana Al-Qur'an bahwa ieu teh wahyu ti Gusti Allah kasaha liqaumi ya'lamun jang kaum anu nyaraho nu sadar bahwa ieu teh Al-Qur'an teh kitab suci menang ti Gusti Allah jadi wahyu. Nah mantak tidinya mulai dua bagian horeng aya nu teu iman aya teu iman mah geus sabisa-bisanya ngomongna jijienan Muhammad lah rekayasa Muhammad lah bohonglah Muhammad mah emang geus teu iman tapi nu iman mah begitu turun ayat dibejakeun nyulusup ka jero hate cep oh ieu mah lain bahasa manusia Al-Qur'an asa can pernah ngadenge bahasa-bahasa kos kieu mah indahna nikmatna ngeunah-ngeunahna Al-Qur'an mah duh pohara jasa urang Mekah teh nu kafir teh ngadenge lain bahasa manusia ieu mah kajen kuku mage iman aya nu teu iman mah eta teh tadi jijieun Muhammad le rekayasa Muhammad kajen teh kuku mage meunang Muhammad ka eta kabagi jelema teh baheula teh kos Kangjeng Nabi sebagai manusia langsung sedih karena ge manusia Kangjeng Nabi teh kapan manaon Muhammadun basyarun tetep manusia dahar nginum sarejima nu matak aya sebagai sifat kemanusiaan begitu dikitukeun ku kaumna cep ka jero hate aya nyeri kudu kumaha deui atuh pan ieu wahyu tapi kok teu daek nurut deuk kumaha deui manya make kudu jeung nyangka menang ciptaan aing menang ciptaan kaula menang menang jeunan kaula rekayasa kaula ieu mah ti Gusti pan kula mah teu pernah nulis teu pernah maca jolna Al-Qur'an eta nyahoeun atuh kuduna mah nulis teu pernah maca teu pernah jaumi pan kaula teh tapi tetep nu teu iman mah teu iman kunaon eta hawa nafsu ditumpakan ku setan tuh mentek sing hade di sekeliling urang teh setan malulu teh numpakan di dieu di punduk
diceli setan teh, di mata setan teh, di irung setan, di sungu setan, pinuh setan, betaheun setan di awak kurang. Komo di awewe mah, di konde pagedena setan, numpakannya njot-njotan di konde, di dada di dia, numpak di dia di dada. Komo lamun lempang di endut-endut gue nih. Waduh, dibujur di wah setan malu. Mentak sing ada setan mah terus baik ngagoda urang terus baik. Mentak kayak hijrohi bela ibadah ka Gusti Allah. Terus we jana di musholana ibadah. Mun kuari mah geus dijangkat jadi wali Allah. Ieu mah memeh zaman Kangjeng Nabi ngaranna rohib. Rohib teh pendeta. Pendeta teh kiai. Begitu nyana ibadah ka Gusti Allah geus ngeunaheun jasa sorangan bae di gubuk. Tiba-tiba aya awewe. Beak geus geulis geus. Geulis jasa geus. Bari mawa kadaharan. Ai praktek cak awewe teh. Ya rohib. Wahai pendeta, tulungan abdi bahaya ngendong didinya lantaran tempat abdi jauh fa inna makani ba'idun, tempat abdi jauh kene, abdi mah tulungan hayang ngendong didinya. Cak rohib teh ngendong di dieu bari mah awewe, abdi mah tetep hayang ngendong didinya, tulungan abdi mah ieu mah lantaran kapetingan. Cak rohib teh atuh geus naik kan usuli naik. Begitu naik atuh terus bae rohib zikir ka Gusti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Horenganan nyana di tukangan rohib bubuka. Baju dibuka gunyana. Beres baju kutang dibuka. Sempak dibuka. Geus eueuh sahelai rambut acan nu nempel di awak. Mangkaning ulah dibayangkeun awewe berebes ieu mah. Waduh, urang Timur Tengah teh atuh Libanon. Awakna beureum lain putih lain, koneng lain. Irung mancung, bulu matana bentik bureuleuh. Masya Allah. Cangkengna anu ngabiola teh. Buah dada nu ngajarendol teh. Ya Allah. Ting-tingna. Kiai keur zikir bae dihareup kiai la ilaha illallah la ilaha. Nyana kahareup ka dieu. Do rada goyang-goyang saeutik. Alainul lah. Cak kiai nanaonan ieu budak. Nanaonan cak kana ieu. Tetep bae kiai la ilaha illallah la ilaha illallah. Terus jaga deku dia. Cek awewe teh abdi mah ka dieu lain rek nanaon di samping abdi ieu hayang kenal ka rohib ka mama. Ya abdi mah hayang dinikmati badan abdi. Abdi nyanggakeun sadaya-daya masrahkeun diri. Kamu eueuh sasaha ieu mah urang di luhur ngan duaan doang. Cuaca sakieu tiisna. Pan jadi kos kieu atuh cek rohib teh. Ulah kitu kula mah keur ibadah ka Gusti tutupan. Moal kajian ku kumaha. Henteu kula mah kajian ku kumaha terus bae lamun encan dinikmati abdi mah encan dipersunting ku mama ieu abdi mah moal eureun terus bae deuk ngagoda. Pan jadi kos kieu atuh. Terus bae nyana ngagoda. Kiai tetep bente. Kuat wali. Bangsa Kiai Golkar mah atuh geus teu kudu hese mah. Tinggal ceklak wae sadaya. Aduh.
ieu kulantar geus jadi wali kuat istimewa wali teh kos kieu kuat barang jelema anu bangsa kiai-kiai kos kitu mah je ka beneran dieu we puguh ge ku aing diteangan ieu mah geus aya di hareupeun tinggal nyantap doang tapi tetap kulantaran terus digoda cak eta kiai teke tungguan sakedeung ieu mah mengarah kana seuneu gede lamun ku kaula ieu dipigawe berarti kaula asup ka seuneu gede ke kula dek nyeun seuneu leutik heula tungguan mangga cek eta awewe teh sugan teh naon horenganan nya ngahurungkeun lampu diminyakan lampuna geus diminyakan diseunut nah ieu ngaranna seuneu leutik eta mah nu dipalangkakan seuneu gede atuh pan eta panas lagi parah teman-teman panas ai urang mah atuh teu kaharti seuneu gede seuneu leutik teh urang mah dianggap sorga bae eta kos kitu jauh sasaha pan Masya Allah tapi wali mah kos ieu seuneu leutik ieu ente mah eneng mah seuneu gede ya delekeun boro-boro deuk ka seuneu gede seuneu leutik ya da ieu curug mama dek kana seuneukeun coba ngerecek tante dideulekeun bae teh ku awewe teh dideulekeun dipantengkeun atuh terus hurung getih ka dieu ieu seuneu leutik bae kos kieu engke kumaha lamun engke di seuneu gede dikulub engke disate engke ngeunah teh sabaraha sakedeung ngeunahna tapi seuneuna seuneu gede ieu mah seuneu lampu kos kieu terus bae kujana geus siji nu ieu curug wari ka dieu ka jempol deui beuleuh geus beuringis awewe geus beuring naonan ieu contoh seuneu kos kieu terus ka dieu terus lima-limana dibeuleum ngajoak awewe ngajoak nya teh ngajoak ngejerit lantaran nyana teh neuleuh bahwa eta seuneu leutik bae kos kitu komo engke jadi kabayang teh ku awewe teh wah beureun aing lamun zina teh disiksa di neraka eta seuneu leutik bae manikeun ngem ka dieu terus keluar getihna ngejerit awe pae golepak bae pae kitulah awewe setan teh setan anu tadi ngagoda teh ngalamun je teu hasil aing ngagoda koit sia wah kaluar nya nanti dinyata ti awewe teh geus teu mampu nya ngagoda kiai ya geus jadi wali turun nya ka handap setan ngalamun me dihandapeun gubuk percis kos jelema anu eleh wahweh we gitu budak kuari teu nyaho wahweh pakong nyaho kuari mah dasar sia pemain meureun tah barang datang ka isuk-isuk langsung setan teh ka kota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perlu diketahui bahwa di negeri kita ada seorang wali, tapi ternyata dia adalah pezina. Wahai masyarakat, sampaikan kepada pemimpin bahwa ada seorang wanita dizinahi, setelah dizinahi dibunuh. Inilah pemberitahuan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohara ieu MZ kajajadan datang. Waktu rame jelema nyampaikeun lah akhirna ke gubernur, nyampaikeun ke raja. Raja didinya langsung membuat tindakan. Coba, wahai para menteri, tolong, di mana eta wali? Bener apa henteu? Panggil ka dia. Ditanya deui eta si setan ngarupa kiai setan.
Masya Allah udang-udang ngaleuwihan ti wali nu tadi. Wah, udang-udang nanya gedenya rapih, sorban ngambai ka handap. Ko sorban nu meuli di Mekah kuari para ranjang jasa jang naon meureun maksudna eta. Oh, mohon maaf Pak Kiai. Ya, saya boleh bertanya? Siap. Tolong jelaskan di mana itu wali? Di sini lurus, nanti ada bangunan kecil di sana. Nah, itu coba periksa di sana, ya. Nggak usah diantar sama saya. Aib urusannya ini. Ini menurunkan derajat sesama wali. Kan tidak boleh saling mendahului antara wali. Tolong jasa setan. Ada setan masih ada. Si ada. أدم الصلاة على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم